Aing mah yakin Bandung aing kuat, aing mah yakin Indonesia aing kuat, aing mah yakin negara aing hebat. Janglur aing tukang ojek, tukang angkot, supir, tukang gorengan, jeung dulur-dulur aing lainna awak arurang mah geus kuat, imun urang mah geus pasti kuat. Kapoe ku poe, kamandian ku cai hujan, kaasah ku kasusah, kasipuh ku karipuh, geus biasa. Yeuh, cek aing oge corona mah makhluk Allah, karunyaeun ka arurang mah kudu geuring nu kitu mah. Corona ge bakal milih-milih nu mana nu kudu dieunteupan, nu mana nu kudu dijauhan. Yeuh dulur, marane nu sok-sokan jadi Tuhan, sok-sokan nganalisa ka hade bisa jadi salah. Di harapan Allah mah teu kudu make analisa, kaajaiban Allah mah moal bisa kataekan ku akal. Cukup percaya we jeung yakini keajaiban Allah itu aya. Nu percaya pasti menang keajaiban, nu teu percaya nya kitu teh apal meureun. Loba di nu sajarah. Yeuh nya doa aing untuk negeri. Ya Allah, abdi nyungkeun dihapunten dosa-dosa abdi sareng dulur abdi. Abdi sieun ya Allah, abdi nyungkeun perlindunganana, abdi nyungkeun ditunjukkeun kakuasaanana. Abdi sono Bandung abdi, abdi sono masjid abdi, abdi sono ramena dunia abdi. Ya Allah, candak deui virus corona ieu sareng sagala penyakit nu aya di negeri abdi, nu aya di dunia abdi. Hamba sieun ya Allah, hamba bingung, hamba pasrah tumamprah ka Anjeun nu musik malikeun hamba di dunia ieu. Nyungkeun ditunjukkeun kakuasaanana ya Allah, nyungkeun ditunjukkeun kakuasaanana ya Allah. Pasihan kakiatan abdi ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cabut virus corona di negara abdi ya Allah, kun fayakun.